Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu manga orang lajengkeun ieu dongeng dina carios beurit bodas dina bagian ka 30. Mudah-mudahan palawargi sing terhibur kalayan sing aya manfaatna. Mangga ulah hilap subscribe-na. Atur nuhun wilujeng ngadangu. Geus aya kana setengah bulan masyarakat di Ungalemur Ternang Talibra sare ngarinah dahar. Atuh dina makayana jongjon malah beuki saruhun. Sabab parikirna ku aya mah pasti moal aya gangguan deui. Tapi teu tenang tumaninah kabeh teh oge aya anu hirupna dina kiwari keur sagala susah sagala rudet kak. Kurang-kurang nama matak aral subaha. Tayalian nu ngaranna pana rudet hate saurang awewe nyata Nyi Sarti. Rudet mikiran nu jadi salaki panyakitna teu dek cager-cager nepi ka raja kaya nu sakitu legana ampir bea kabeh. Kitu deui perhiasan teu nyesa sagede beunyer-beunyer acan dipake tatama. Geus puguheun barang anu manehna sanajan barang nu anakna ge jeung minantuna kabeh bersih. Temahna anak Inon mineng pacogregan dina nggoning rumah tanggana. Keun ku perkara panyakit Inon teu cager-cager mah nganu jadi rudet hate Nyi Sarti lintang ku urusan adatna Inon beuki dieu kalah beuki loba ngadatangkeun pidora kawin. Sautak saeutik teu weleh jeung nafsu. Lamun aya nu jadi pamajikan atawa anakna teu buru-buru sare, teu buru-buru mere darahareun terus ngawak-wak naon anu aya dibaledogkeun, teu kitu sok dirusak bari nyarekan beak bersih lak-lak dasar. Dina hiji poe Nyi Sarti balik tas mantuan tanur di bahanan sangu jeung deungeuna kana rantang. Parang harita Inon keur ngadaweung dina golodog sosompang, manehna ningalieun pamajikanana ngajingjing rantang jalan ka dapur. Cag rantang nu dieusi ku sangu jeung deungeuna teh ku Nyi Sarti ditunda di dapur kalawan dituruban ku dulang. Kitu sotenan lain sieun aya nu ngadahar tapi sieun dihakan ku ucing atawa dikapak hayam. Jerut Nyi Sarti turun deui bari ngajingjing emer jeung ngelek boboko dieusi ku wadah kumaheun. Maksudna mah rek katampian bari sakalian mani sabab suku meuni babeleteng ku leutak. Kerendeng Inon gegerendengan sorangan bari nyerangkeun pamajikanana keur melempang mapai galengan. Dah, dasar awe goblok awe ucut genul. Piraku ku aing kudu dikadek mabawatokna. Beuki dieu beuki teu uyahan pisan teu ngahargaan kanu jadi salaki. Meunang lebokeun ge lain buru-buru nawaran atawa mikeun ka aing. Malah teu ngareret ku juru mata-mata acan. Dumeh aing ka ayan kieu. Kitu heueuh keur nyandangan panyakit aing teh. Sanajan raja kaya buras ge dalin di raja kaya tinggal bubuyutna lain. Menang ladang kesang aing sorangan tah. Goblok sia. Ceuk Inon anon amek-amekan sorangan. Dumeh ku pamajikan teu buru-buru diasongan dahareun. Teu kungsi sajam Nyi Sarti geus balik ti cai jalan ka dapur. Bari ngelek boboko dieusi ku wadah meunang ngumahan bari ngajingjing emer dieusi ku cai keur ngeusian gentong. Harita Inon nyampeurkeun bari suku ingkluk-ingklukan da puguh teu walagri. Pok Inon nyarita di barung ku Budi baketut haseum. Sedeng leungeun mah sabeulah teu cicing gawena gegetret kana punu kana dada. Sarti, ari aing salaki saha? Pokna tuluy mureleng kana beungeut Nyi Sarti. Aku naon ari Kang Inon make nanyakeun kitu sagala. Eta pangna Kang Inon naon teh pangrasa Kang Inon teh salaki saha cing? Cek Nyi Sarti balik nanya bari nuna emer kosong deket lawang. Lain nanyakeun deui sia goblok. Aing teh salaki saha? Salaki si lain. Inon nyentak bari ti popolotot. Nya salaki kuring aing geus salaki saha kitu? Tema Nyi Sarti balik neuteu. Bener aing salaki sia? Nya salaki kuring ai kitu. Cek Nyi Sarti. Yo Sarti, lamun aing ge aku keneh salaki sia cing atuh hargaan aing teh. Ulah dianggap tunggul teuing sia ulah dianggap aing lain manusia. Dideuleu-deuleu meuni eueuh pangajian pisan ka aing teh. Pedah diri aing keur kieu, dianggap aing jelema gelo, dianggap aing geus jadi bangke. Peda eta raja kaya jeung perhiasan sia beak dijualan dipake tetama aing. Ye Sarti sanajan nepi ka aing jeung sia burinil ge ye da lain raja kaya atau perhiasan warisan bubuyut sia deuleu atau ti kolos sia lain. Ladang kesang aing teh deuleu. Komo lamun aing geus modar sia cacakan aing ngajung kiring keneh ge.
meni eueuh pangajena pisan gablek-glebokeun lain buru-buru nyodoran kana jadi salaki. Ieu malah ngaleos teu ngareret ku juru mata-mata acan si curig sia. Inon meni beak bersih nyareka Nyi Sarti pamajikanana nu masih keneh keur capek. Kunaon ari Kang Inon sok tara puguh-puguh batur balik tas capek ngado nyarekan. Naon kasalahan kuring teh Kang Inon pedah can ngasongan dahareun. Cing atuh sing aya tinimangan. Ulah hayang hauk polotot wae mun eueuh sina kadang umar amarah teh. Lain teh hayang nyodoran dahareun atawa lain reka ieu marak lain. Can disodoran sote dumeh kuring kakara datang. Bari katampian heula bebersih. Akhirnya kuring geus nyolonong dahareun kanu jadi salaki. Ya, geus nyanolong dahareun. Iraha tara nyodoran dahareun atau opieun. Tema Nyi Sarti. Keur Inon ditemal kitu lain sadar kalah ngarumasakeun. Lain ngarumasakeun malah beuki nafsu. Wani ngalawan sia kaing geuring sia. Cengkana ember pedawar di baledogkeun. Ngan hadena ember ngagiwar negtog kana tihang. Nepi ka penyon raganyang dulang diangkat pedawar pedadung kana bilik. Harita kene sangu jeung jungeuna dina rantang ditajongan. Sangu paburaset ka mana-mani angeun bahe lauk asin jeung goreng tempe meni raceleng. Sakitu suku teu walagri ari kana nafsu kuat keneh najongan rantang najongan teko nepi ka di dapur brongbrang. Silirik kampleng Nyi Sarti dicabok satakarna. Goak Nyi Sarti ngagoak malah tuluy jejeritan. Aya ge nu jadi anak jeung minantu bari imah nangareneng teu daek nyampeurkeun nyaeta ngarasa sieun ku Inon. Dan nya kitu lamun disampeurkeun teh sok komo nu nyampeurkeunana wani ngomong sok terus marik ngabarerang. Sadeng Nyi Sarti jejeritanana asa beuki tarik meuni matak ngahariwangkeun. Torojol saurang lalaki pendek-pendek nu kabeneran ngaliwat rek nyadap nyamper ka anakna Inon. Demi katelahna Mang Udi bari nyolenangkeun lodong. Kunaon dinung maneh teh Romlah meuni matak ngahariwangkeun anger cenah. Aya naon cenah teh? Cek Udi nyebut ngaran anakna Inon nu pangais bungsu, lanceukna Nyi Onih nu maot. Moal kunaon deui atuh Mang Udi biasa si bapak mah. Teh mah Romlah. Nah, tulain heug salampeurkeun ka ditu lain caricing wae. Si laing deui kardi kawas lain lalaki we atuh. Lah, sange kuring Mang Udi disampeurkeun komo nu jadi bapak mah. Sok marik ngabarerang boro-boro kuring atau nu jadi salaki cacan lanceuk kuring oge anu panggedena tara wani nyampeurkeun. Nyata kitu adat bapak kuring mah sok tisarua jeung batur. Kamari ge disampeurkeun ku Mang Admai kalawan dicaritaan dumeh aya budak ngaliwat kaburuan metik tomat anu ngora dibantur ku si bapak. Nya metik tomat ngora pida oge. Akhirna malik amak ka Mang Admai atuh cek Romlah rada kerung. Ye, sugan teh hidang bapa maneh mah atuh. Cikan ku aing rek disampeurkeun hayang nyaho nepi ka mana ka wadina bapa maneh teh. Ditotokeun ku aing mah cirikeun ye. Mang Udi ngecagkeun lodong disaranekeun kana golodong. Koloyong Mang Udi ka imah Inon terus ngalacat unggah. Berai mukakeun panto hareup. Kasampak Nyi Sarti keur auk-aukan ceurik ari Inon harita ngajega. Bari nulak cangkeng di lawang ka dapur. Pok Mang Udi nanya ka Nyi Sarti. Kunaraon wae teh Sarti, Inon kunaraon ieu teh cing atuh sing baroga ka era kawas lain geus karolot wae. Didenge-denge teh ngan hayang parasea we, mun itu sirikna isuk dar soreder. Na teu era ku batur, nepi ka inung maneh nyingkurkeun diri di tempat batur. Cing atuh malah likir da geus kolot maneh teh. Mang Udi rutret ka Nyi Sarti. Jeung ka Inon, pok Nyi Sarti ngomong bari inghak-inghakan ceurik. Eta Mang Udi beda bieu, kuring balik tas mantuan ngaramet di sawah bi arelot. Nya di bahanan sangu jeung deungeuna kana rantang, ku kuring teh can disodorkeun kanu jadi salaki. Kitu sotenan lain ahli dahar atawa embung mere dahareun. Sari boga dahareun sahuap sakopeun macan pernah nya nolong kuring teh. Tampolana kajeun teh kuring asal manehna. Ngan bieu acan disodoran sotenan kuring katampian heula babersih sabab suku babelat tengkul eutak jeung awak meni asa marerang. Ari kuring balik di tampian ujug-ujug haok polotot majarkeun kuring geus teu ngajenan kanu jadi salaki kalawan kuring ditampili. Cek Nyi Sarti ngajelaskeun ka Mang Udi. Ye, jadi kitunya. Cing atuh si lain teh Inon sing asakti dimangan euy. Sing ngaraskeun kanu jadi pamajikan teh atuh si lain teh. Tak geuning kitu cek pamajikan si lain piraku ku si lain teu kadenge. Jeung piraku ku lain teu katarima kabelaan jeung kasabaran nu jadi pamajikan.
Lamun kitu si laing pada ngantep kudu jadi pamajikan jeung kudu jadi anak katut minantu. Kapan ieu masa kitu nu jadi minantu bager balik di kota Golosor kona. Golosor gula kopina, golosor duitna bisi si laing aya kahayang. Tapi si laing boga adat kitu we mane eueuh hina pisan. Ya inon batur eueuh nu wani ngomongan sote ngarasasieun ku laing. Tapi keur dewek ye. Sieun kunaon, serap kunaon yang hareupan ilaing. Nah teu rumasa si laing tatama ka ditu ka dia dianteur kudu jadi anak jeung minantu. Teu ditarimakeun ka nya anak ku ilaing. Sok rek malik ambak ka dewek, rek nampiling ka dewek. Dor geura siksa ka dinya pamajikan si laing sing nepi ka kejer. Ari teu hayang dibalangkeun mah ku dewek ka walungan. Cek Mang Udi satengah nyeksekan ka Inon bari teu sirikna diajakan gelut. Ting atuh matak naon sing rarepe rapi geus karolot geus keur boga incu. Kudu ngarasa era ku minantu sakitu bageurna sakitu sabarna. Anggur ge si laing keur nyanangan panyakit sing sadar sing tumarima kana kadar. Nu hartina boga panyakit ulah dipake aral subaha. Moal cager ku aral subaha moal nu puguh mau panyakit anger dora kamanyang. Ayeuna mah yeuh kudu sumrah kudu pasrah kanu musik malikeun diri ilaing. Di bawah aral komo penyakit si laing moal cager-cager masing tetambah ka dukun lepus oge. Kapajar palaji sakti atawa ka dokter nu sohor ge moal. Ibatan cager kalah wowotan kalah beak duit beak harta banda. Siling mah kumaha sautak saeutik ngan hayang nafsu sautak saeutik pamajikan atau anak minantu ditampiling teu buru-buru mere dahareun ngamuk. Komo lamun teu dibere pisan masigana ka pamajikan ge hayang ngrekeb we coba itu kejo jeung lingeunam di paburaset kitu. Dikumahakeun teh teh Mang Udi panjang lebar ngagelendengan Inon bari ngareret kalawang anu ka dapur pok Nyi Sarti nemalan. Kapan bieu ditajongan umecan disodoran ku kuring disangka kuring sumput salindung dahareun meureunan. Nyi Sarti nyusutan cimata ku tungtung kabar. Coba eta kalakuan kawas nu teu hideng si laing teh. Hakaneun anggur ditajongan lain dihakan kawasan teu matak dosa we. Lamun si laing ditinggalkeun ku anak pamajikan jeung minantu saha nu rek ngurus ilaing Inon. Sedeng waruga ilaing batan sakitu rek tamah senang ditaringgalkeun ku kulawarga. Rek lalugina hirup teu gableg rumah sapisan si laing mah sakitu nu jadi minantu dag deg-deg geus puguh nu jadi anak pamajikan. Menang hakaneun sahuap sakopeun kajeun teu manehna. Geus repe Sarti kadinya bersihan tu kejo di dapur paburaset. Nyadap dan Nyi Sarti ngoloyong ka dapur mersihan sangu. Telila Inon ge turun bari panon ngadilakan Nyi Sarti pamajikanana taksiran keheuleuan kene. Saminggu ti sabada meunang ngomongan Mang Udi kaya kaayaan Inon nu ku kiwari jadi robah sikep. Taradaek amuk-amukan taradaek kaluar ti peuting da eta meureun. Juri gatawa siluman ratu beurit geus ditumpes ku Bahdalung. Jadi tara surup sumalindung ngaraga sukma di ka Inon. Samalah ku ayeuna mah Inon katinggalina campieul nakar. Duka geus sadar duka lamun kasuruh ku dahareun ti anak pamajikan. Ongkohan lamun Nyi Sarti pamajikan atawa anakna boga dahareun. Sok gancang disodoran ka jenting Inon can kacai oge. Ceuk pikirna rek didaharekeun teu mangsa bodo teuing ari geus disodoran. Paso sore wanci asar Inon ge ngawena ngajejentul di Golodog. Kituna teh siga nu keur ngalamun meuni anteng naker. Ari pamajikan jeung anakna keur barang gawe di dapur nyiksikan sampeu atah keur gaplekeun. Ma, ayeuna mah si bapa tara kadenge amuk-amukan deui nya. Ti sapraktas diomongan ku Mang Udi teh geuning. Sasari mah meuni teu sirikna unggal poe gawe teh ngan hayang awong-awongan we. Cek Nyi Romlah. Bari jongjo nyiksikan sampeu. Heueuh ayeuna mah tara amuk-amukan geuning teuing sieuneuh sugan ku Mang Udi. Teuing lamun geus sadar mah sugan. Tema Nyi Sarti. Engke mah di mah lamun si bapa ngambek tong ditema keuna antep lah. Sabab lamun ditema mah kala sok tamah nafsu. Ngan kuring mah sok korban perasaan we ku bapana budak. Lamun si bapa amuk-amukan bari nyebutkeun tara ngurus tara barang bere dahareun teh. Padahal bapa mah budak mah sakitu bageurna. Balik ti kota Golosor kona Golosor dahareunana sok diheulakeun. Nepi ka perhiasan kuring 3 potong ge beak kabeh dipake namaan si bapa. Sedeng kuring boga perhiasan teh ladang usaha tinu jadi salaki. Bari nu jadi salaki mah sugan daek ngomong atawa nanyakeun cicing we geuning. Tapi teuing ari batinna mah ngan sabalikna nu jadi kolot sorangan sok salah tarima geuning mah. Cek Nyi Romlah ngupat mapana. Heueuh da nya mah ge sok ngarasa era ku salaki maneh teh Romlah. Tapi keun ayeuna mah sugan terus sadar da katinggalina ku emma ge.
geus sababaraha poe teradaek amuk-amukan teradaek tatajong ngan mama mihapekeun itu we nini maneh heueuh indungna si bapa heug sing mina ngalongokan sing daek mere dahareunya dibawa balik ku emak teu daekeun ngado nyiruruk digirang dideungeun-deungeun dapokna ge mama masing nepi ka ponok umur moal balik sabab sieun ngarudetkeun jadi anak jeung kanyerian emak ku si Inon cenah moal lipur ku satahun 2 tahun emak geus wareg dicarekan di sisia tampol anak mama geus nampak paneungeul kalah nyarita kitu diajakan balik ke ku emak taksiran kanyerian ku bapa maneh kunaon atunya si bapa teh boga adat kitu mah geus puguh ka emak jeung ka kuring cacakan kanu jadi indungnya meni wani sia meni tatajong namanya teuing kumaha da geus kitu we meureun ti baheulana bapa maneh mah wani pisan kanu jadi indung komo baheula mah maneh keur leutik emak keur nyisi nyiram ku si jenat kapan ini maneh kuat ka ti gubrag tina golodog kana taneuh ditajong ku bapa maneh pasal nama teu pira nini maneh nyokel kalapa ku peko raut potong congona saeutik duh ngamukna teh alabatan anu teu eling nepi ka nini auk-aukan di buruan atuh rob tatangga anu keur di Sarawak ge ngadeug-deug nganyeta sieun teh ku Mang Udi kudu sajen mabatan sieun malah malik ngabarerang atuh nu matak omat ku maneh mah nya jeung ku anak maneh ulah rek diturutan kalakuan nu jadi bapa kitu teh bising doraka keheula tuh mah kuring kudu nurutan nu jadi batpa mah adatna goreng mah keur naon kuring sok ngalakonan anu 5 waktu keur naon baheula diajar ngaji di pasantren cek Nyi Romlah jap jarempe geus kitu mah para mitra bari masih keneh barang gawe heuleut 10 menit ti sabada anak jeung indung carita kitu torojol Inon nyamperkeun bari suku sabeula ingkluk-ingklukan torojolna teh ti jero sabab Inon keur ngalong dina golodog Ret Nyi Sarti jeung Nyi Romlah anakna ngareret sarta ku Nyi Romlah ditanya ka mana bapak? Moal ka mana-mana rek abi caritaeun ka indung maneh ari salaki maneh geus balik ti kotana temal Inon gek diuk dina jojodog bari leungeun sabeulah muntang kana tihang rek diuk atawa rek nangtung teh siga nu hararesena keur acan teuing teuing isuk da ari kitu aya naon pak? Nyi Romlah ngareret Nyi Sarti mah indungna jongjon masekan sampe nyaita kieu euy Sarti Romlah urang teh ayeuna mah geus sadar iban panyakit kieu teh teu daek cager-cager euy ku ayeuna kitu urang hampura ku manehnya rumasa urang sok kaok polotot sok nyarekan ka maraneh cek Inon nyarita rada leuleuy atuh keur Nyi Romlah anakna ngarasa kaget campur bungah ku ayeuna nu jadi bapa aya basa kitu make nyebutkeun geus sadar kalawan menta dihampura sagala bari tumarima kana pernasiban ieu Kang Inon kuring ngucapkeun syukur alhamdulillah ayeuna Kang Inon nyebutkeun geus sadar geus tumarima kana nasib kalawan menta dihampura ka kuring jeung kanu jadi anak ku kuring dihampura asa sing bener-bener Kang Inon rek ngarobah adat nu hartina ulah milampah deui adat samodel nu katukang-tukang kudu era kudu jadi minantu kudu karunya kudu jadi anak mangkaning nu jadi minantu sakitu bageurna boga dahareun sakuhap sakopeun memeh anak pamajikan ngadahar teh ngaheulakeun heula anu jadi mitoha nya sifatna Kang Inon perhiasan nu jadi anak beak dipake tatama ku Kang Inon sugan kumaha nu jadi minantu kapan henteu jalamun minantu anu kitu-kitu wae mah kasebut ngarasa karugian geus isuk dar soreder papasea anjing anak urang kasebut pamajikanana mangmeulikeun perhiasan beak dipake tatama nu jadi mitoha bari dipentak kituna ge ku Kang Inon heueuh alasanna mah nginyeum taina Kang Inon aya basa kitu syukur teuing malah keur kuring mangarasa bunga ngan sajabana menta dihampura ka kuring jeung kanu jadi anak teh nu kacida penting nama menta dihampura kanu jadi indung Kang Inon kan itu datangan jadi indung kalawan menta dihampura bari ajakan balik da eta teh nu ngaberegejelkeun atawa nu ngalahirkeun Kang Inon bising teu kuat leumpang watak naon menta dibarengan ku si Kardi di mana manehna geus balik ti kota ka kuring kitu jeung kanu jadi anak mah teu menta dihampura ge teu naon-naon tapi ka indung mah penting mumpung aya keneh Kang Inon cek Nyi Sarti ku harita wani ngomongan kanu jadi salaki sedang nu diomongan mah melenguk teu lemek teu nyare rumasa kana kasalahan diri pok Nyi Romlah anakna mahiran bapak ku kuring dihampura tuh sabalikna kuringnya jeung jadi salakinya bisi langkung saur bae carek mah tawa semua nu matak nyinggung karena perasaan bapak kudu dihampura di ku bapak sajabati kitu si Nini ajakan balik ku si bapak bari bapak minta dihampura ka si Nini
Atuh kitu nama diajakan baliku bapak piraku teu daekeun balik. Ongkohan ngarah ngeunaheun we hatena di aku kudu jadi anak mah. Da kumaha jeung kuring mah ti kamari ge dikeukeuhan diajak balik teh teu daekeun Pak. Pokona teh era ku bapak cenah. Sugana diajakan ku bapak mah daekeun ka dieu balik-balikanan cicing we di girang era. Bari leheung cicing di baraya kapan mah dideungeun-deungeun Pak. Cek Nyi Romlah ngabawadian kanu jadi bapak. Para mitra sadaya Nyi Sarti Dita Inon sangkan minta dihampura kanu jadi indung. Indung tunggul rahayu bapak tangkana darajat. Urang moal gubrag ke alam dunya lamun teu digelarkeun kudu jadi indung jeung bapak. Para mitra sadaya memang ieu teh memang parantos digariskeun Allah Subhanahu wa taala para wargi sadaya nu maparinjalan mah nu perantawisanana indung jeung bapak. Dugi ka hadis ge nyebatkeun sorga teh aya di dadampal suku nu jadi indung. Di dieu para wargi sadaya mangga eta bahan lenyepanen urang sadaya muga-muga urang salamina dipaparinjalan nu dipirido ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang teraskeun. Tuh dalin bapak anu nitah cicing digirang eta mah niat manehna sorangan we. Cek Inon ka Karanema. Kirang kitu Kang Inon teu rumah sangajurungkeun ini atuh matak naon teh angku sorangan minta dianteur ka si Kardi. Lain kuna naon ieu masina ka dieu teh ka hiji era ku deungeun-deungeun. Atuh ceukan batur teh mah boga kolot sabelah ngadon sararak siririk di batur kawas teu boga anak incu. Hayo kae nu nyangka ka kuring majarkeun mung kacicingan kudu jadi mitoha. Atuh kaduana ulah ngariweuhkeun kanu di cicinganana. Tema Nyi Sarti bari neuteub seukeut kana beungeut Inon salakina. Heukeun perkara ngadatangan mama ke deui ke di mana urang geus rada mending. Ayeuna mah rek daerah ku batur lah. Hari ayeuna mah daerah ku batur jeung misi garilaeun da pugu anak awak urang batan sakieu pirujiteun batur. Ayeuna urang rek ngadoni seula di Lebak dina sasaungan. Teu nyaho barang 2-3 poe mah nya. Ngasugan ari cicing di Lebak mah rada tiis. Teu samodel di dieu teu kuat ku panas lah. Di mana kakesangan teu kuat ku ateum nya sarenyem meni ram-raman merang. Ongko di Lebak mah ngaradeukeut katampian jeung loba daun papahangan keur ngabalur awak. Cek Inon. Nyaritakeun hayang niisila di Lebak taksiran mah di imah ngarasa kaluman jeung tara kuat lamun tengah poe sok gegetret bae komo ai kakesangan. Ari katamah-tamah Inon boga sasaungan deukeut tampian samalah lamun keur usum pepelakan jagong atawa parehuma sok dipake ngarenong nungguan jagong sabab sok aya nu malingan bae. Da puguh para mitra sadaya sasaungan nu Inon gede jeung baruni kalawan dikentengan sagala atuh paragi salat babalean ge aya gijireun saung. Nasi bapak teh make rek niis di Lebak sagala tuh kawas nu teu boga tempat we bapak. Cek Romlah siga nu teu satujueun bapana rek ngadon nyaung-nyaung. Ih lain kitu. Ari di Lebak mah ka hiji tiis kaduana deukeut katampian. Ari di dieu nyaeta kitu wegah lamun jeung hareupan tengah poe teh. Awak kakesangan meni renyem karasa merang teu beda ti merang awi. Keun bae da moal saneng-neng kege di mana geus rada mending ka dieu deui. Perkara dahareun-dahareun kitu lamun aya kirimkeun we ku maneh ka Lebak. Temal Inon. Nada-nadana mah tetep rek ngadoniis dina sasaungan. Eta kaduga kitu lamun katampian? Nyi Sarti nanya bari ngareret. Nah mah kitu kaduga sagala pira dua lengkaheun deui. Jeung teu nanyak mudun, teu nanyak mudun ka tampian di Lebak mah manasinakeun tampian di wetan. Boro-boro urang cacak nu jarak jage balikna tok ting harega katuh. Rek iraha atuh ka Lebakna. Hengke we geus rada ieu. Alus nama tongke bapak. Isuk matak naon sugan Kang Kardi balik peuting di kota. Piraku ti dia ka Lebak kebeun nganterkeun. Hayo ke bapak lieur di jalan sedeng ti dia ka Lebak teh jauh jeung Gurawes. Dah. Isuk-isuk kumaha niatna we pokona mah. Heuh isuk-isuk kumaha niatna oge ayeuna yeuh. Make jeung isuk sagala keun bae eueun nu nganterkeun mah daludeung manasinakeun lain di lembur sorangan. Temal Inon. Nyi Sarti ngiceupan ka anakna. Nya teu naon rek ayeuna ge atuh Kang jajabkeun ku maneh ka ditu Romlah. Bari sakalian ti dieu mawa sangu jeung teko bisi bapa maneh hayang inum bekongna bae bawa. Cek Nyi Sarti. Geus kitu mah Inon nguniang nangtung nyekelan deui kana tihang tuluy ngoloyong ka jero. Ka jero kamar nyokot samping sarung nu nyampai tina kawat sasampayan kalawan disolendangkeun. Harita Inon alak ili kaluhur palang dada panto red kana palang dada jandela siga anu ditingalian. Red kana bupet kojeng ka ngalengkah muka panto bupet. Teu lila ditutupkeun deui leng Inon ngahuleng.
Telila dongko tunga tengok karena kolong ranjang breh di kolong ranjang ayak kaleng gepeng tuluy dirongkong. Kuniang nangtung bari ngasupkeun kaleng kana jero baju di halangan ku sarung. Koloyong keluar di tina kamar kebat katepas. Ari Nyi Sarti harita gegeren dengan nyarita deui ka anakna di dapur. Keun bae Romlah tong dicarek tong dihalangan kumaha karepna bae. Hayo ke datang digoreng adatna. Nya kuring mah nyarek sotenan melang bisa yang kacai ti peuting mangkaning dilebak teh. Sakitu carane omna jauh batur pisan mah. Sanajan hariwang-hariwang oge dari bapa maneh maksa mah. Rek kumaha atuh hayo ke ambak ka maneh. Kawas teu apal we kana adat pangadatanana. Keun bae anteur sakahayangna sugan heueuh dilebak mah tiis. Ngajajapkeun ku maneh bari sakalian mawa kejo jeung caina kana teko. Sok aninya geura ngalaan kejona kana rantang jeung dahan deungeuna. Tuh tekona mah geus meunang tuh. Ngeusian mah tadi bisi bapa maneh rek indit ayeuna. Tema Nyi Sarti teu hararese. Nyi Romlah ngawadahan sangu kana rantang deungeuna dipisahkeun sarantang atuh bekong geus dikaitkeun kana teko make sambal mantong. Nyi Romlah mukakeun hihid punten hayang mukakeun nu bukakeun hihid nu dipake nuruban coet di sisi di eusi ku sambal goang make we ngantong loba teuing. Tema Nyi Sarti ngalaan sambal dibungkus ku daun cau jeung uyah lembut. Sabab inon lamun dahar sanajan aya angeun ge atawa aya luka asin ari uyah mah tara tinggalin. Da geus jadi kabiasaan kitu sok kudu make uyah wae. Waktu Nyi Romlah keur mungkusan sambal torojol inon norojol deui. Mung hanyakal waktosna kabujeng sae. Alhamdulillah namai kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Berit Bodas bagian ke-30. Mudah-mudahan sing aya manfaatna kanggo urang sadaya. Mangga dicenak anu saena ditinggalkeun anu awona oge ulah hirap. Tinggalkeun subscribe-na di dinya. Hatur nuhun permios.